Iyalah huwa yatawalla sholihin. Allah anu ngatur seluruh urusan nu soleh. Nu soleh mah dijagaan ku Allah bihifzi. Ketika dahareun aya nu haram, ulah cek Allah. Lain aya sora, tapi Allah mere ka jero hatena. Halal apa haram? Acap jelas embungeun nu soleh dijagaan ku Allah. Ku malaikat dikitu-kitu. Ulah. Ya Allah ya Rabb. Ketika aya awewe nu lain hakna, nu soleh mah langsung ditegur ku Allah. Ulah dideuleu. Ente bisa dijagaan ku Gusti Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu 'ainahu wa lisanahu wa yadahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu 'abdi ta'irun hamba kaula yataqarrabu ilayya bertaqarrub ka kaula bin nawafil melalui nawafil geus teu nganggap anu wajib eta mah geus nu bodoh ge biasa. Hatta uhibba sehingga kaula cinta ka eta hamba. Wa idza kuntu ahbabtu di mana kaula geus jadi kakasihna cinta kaula kanya ka hamba kaula kuntu ainahu aing jadi matana dina harti matana ku aing dijaga teu jelalat ainahu walisanahu lisana kitu kene leungeunna sukuna Allah ngajaga matak leuleumpangan ka mana bae ge leuleumpangan ka mana bae ge teu khawatir dijagaan ku Allah tina maasi ngeunah kurang eta sebab dirina geus ngageser perasaanana hirup di dunia tapi hate geus aya di akhirat geus kadeuleu cukang neraka geus kadeuleu timbangan rempan amat urang makan hirup di dunia bae mata urang mata nu ieu bae atuh katipu urang ku mata nu ieu mah lu mata loba nu katipu ge ku mata nu ieu mah kawinah ku aing harapan urang ieu teh bisa ngadukung kana agama ternyata horenganan bajingan awewe mata ieu tapi ku mata ieu mah lain tuh masyaallah Allah huwa yatawalla sholihin atau komo ka nabi komo ka rasul cacak para sholihin dijaga ku Gusti Allah. Ieu nega giring-giringkeun ngaji ka dia emang nang urang lain. Urang udak trek mandi set. Ayo cek malaikat teh malaikat ditakon ngaji sia ayo guguraan bae urang. Ditanya, "Sia kunaon ngaji?" "Ngaji aing mah nang malaikat." Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والله أعلم بمرضهم سكونه كان من سنة الله Gusti Allah matawalli umuri tegesekan ngaropea ing pirang perkara ingsun Allahu iku Allah allazi nazzala kan nurunkeun yarawi alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an wa leutai Allah iya tawalla iku kang ngaropea Allah ing wong kang saleh bihi kalawan den raksalawan ngaraksana Allah walladzina tad'una lan utawi kang akekang pada ngundang siragabeh min duni saking saguan Allah iku ora kawasa ya alladzina kabeh nasrakum ing nulungi siragabeh
wala anfusahum yansurun lan ora ing pirang awake ya alladzina yansuruna nulung ya alladzina kafir fakaifa ubali bihim maka leboh kaya apa merduli bihim kalawan alladzina wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله أعلم بمرارهم تدعوهم لمنون dan sirakabahum minalladzina al-asnam tegasain birang-birang batu ilal huda maring awal pituduh la yasma'u maka orang arumi alladzina kabeh wa tarahum lamingali sira Muhammadun min aslamata wa alladzina al-aslamata tegasai birang patung yang Muhammad wahai Muhammad yang luruna hal ningali asnam kabeh ilaika maring sira ayoko biluna kana tegas madep ya asnam kabeh kaing sira kana tidak leka kang ningali wahu diutai asnam ikula yubsiruna orang ningali ya asnam kabeh khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wallahu a'lamu bimaradihi ala sira Muhammad al-afwa ing amburai sabagazai kagampangan min akhlaqin nas yakin kurang-kurang dari pekerti manusia wala tabasana lan aja mulitik sira Muhammad ana saking akhlakin nas wa mulan marenta sira bil urfi kalawan becik al ma'ruf tegese becik wa arid lan mengon sira Muhammad anil jahilina saking wong kang bodoh kabeh wala tuqabiluhum maka aja madepi sira ke Muhammad maka aja ngabandingi sira Muhammad uming jahilin bisa pihi bisa pahihim kalawan kabodohan al-jahili wa imma yazawannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim Allahu a'lam bimaradi wa innalam lam fi wa mengikut tetap dalam imau tawi idghamun nunin idgham nun in nuni inna idgham nuni in asyatiyah tawi idgham nun in asyatiyah fi ma'al mazidah dalam ma'al mazidah ya bian zagonaka lan namun ngawas-waskeun temenan ka ing sira ngagoda temenan ka ing sira minasyaitani saking syaitan nazgun godaan ay yusarrifka Salamun molakeun ka sira Muhammad ama umir tak saking barang kang den parentah sira Muhammad bi kalawan masaripun sapa kang molah atau kang megosaken lamun bagosaken ka sira Muhammad saking barang kang den parentah sira bi kalawan masaripun sapa kang megosaken bazaidillah maka jalur tulung sira Muhammad ing Allah jawab syarti ku jawab syarat wa jawab lan rima tu punan teh jawab amari ku kang dan buang bauan ka tegese maka bakal nolak Allah ing usarib saking sia inna insatun Allah sami'un iku kang maha ngarungul qaul kada ucapan alim iku kang mauninga bil fa'li kalawan pagawe dina minggu kamari urang
kedatangan tamu di Suriah, di Yaman, di Malaysia dengan mendadak. Alhamdulillah selama orang ngaji loba tamu-tamu berbeda beungeutna jeung urang. Nyana mah irungna mancung, bulu matana bentik, kulitna pikaresepeuh. Ai urang mah kos kieu. Saaya-ayana kos kieu urang mah. Tapi lamun zahir mah urang ge kos kitu pikiran, balikeun ka Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Teu neuleuh zahir mah paeh kubur, geulis paeh kubur, kasep paeh kubur beres. Mantak jang naon atuh neuleuh zahir. Orang mantak mendekawin teh ulah terlalu neuleuh geulisna, ulah deuleuh kolbuna. Masyaallah, hate aya jelema kajurung ku nafsu kawin yang nu geulis. Ya Allah karim, rumah tanggana makan hati. Tadi dah lintu jadi kuru. Nu geulis kan biasanya gede adat, komo Lampung mana geus parah kan. Tapi jodoh mah hese gede adat, tinggal gede adat jodoh mah tuh ka Lampung deh jelema kawin jeung nu sederhana atau nu jore cak pandangan mata tapi bangunna senang susurian. Aing heran gak sih ya, kunaon sih sia senang amat kadang buka pemajikan kos gitu gue. Kunaon sih aju anakan deui kunaon emang. Aing senang ninggalkeunana teu rempah. Siap, mun kadang ku pemajikan ge atuh jauh ieu nya teh. Jauh aing geus teu harempan, mun teu rempan gua moal aing daekeun satu daekeun. Jadi tak orang lamun dek ibadah ke Allah ulah sok neangan pemajikan nu geulis jore. Dia orang betah di masjid betah ieu nu bantak teu betah di masjid kurang hayang leuleuh beungeut pamajikan. Nah nu bantak ulah neangan nu jore bae geus. Tungtung nama di masjid ge lain ibadah, mikiran aing ka imah ge kos neraka bae. Gua memang teu bogoh ka pamajikan dikawinkeun ku bapa aing lah. Pan bapa datang ngawinkeun bae gulingan jeung hutang meureun bapa aing. Ai ka di jalan mah jodoh ngan urang lamun deuk ka Allah coba ge neangan anu hatena bisa diajak ka Allah. Saat-saat orang hayang ibadah pemajikan teu ngadukung karena ibadah urang can caya. Urang hayang ngaji bae pamajikan marah bae bosen. Aing geus saminggu sakali doang deuk ngaji mah nya tuh sia. Ah ngaji kitu kan lain kitu atuh. Deureuss bae aing ngaji mah deureuss. Di mana kakak ngajina? Asa nanyakeun di mana ka? Tanggalan bonnya. Si jauh bae. Tantau kula. Oh. Urang girahan dalam mohon kakar ke mana ngaji. Atuh, geus makula teu bisa ngaji. Bagi duanya kanya ganjarana. Atuh aya bagi dua monggo sana ieu sia. Hageun gedah kos gitu tah. Eta kata. Tah ongkos teh katanya cukup kan naik ojek itu 10.000. Cukup baliknya mau sate 2 bungkus ya kanya. Atuh pamajikan ge tilok eleh ku salaki nyana deui pagawean kos kitu nyana diulik nyana mah kos kitu teh. Tamu-tamu urang ti
dimimiti baheula Gus Dur Ki Hasyim Muzadi. Kemudian tadi berbagai-bagai tamu di luar negeri, Baghdad, Turki, Suriah, Yaman, Malaysia. Ya Allah, alhamdulillah eta nu zahir-zahir. Tamu-tamu nu gaibna ieu loba. Nu urang teu bisa neuli. Nu ti Gunung Salak datang. Ti Gunung Kencana datang, ti Gunung Karang nu gara raibna. Tok tah lamun aya nu nudutan eta di dinya aya di sisieunana. Dirinya nundutan eta digigireunnya aya tah digigireunnya. Wah cenah kiai mas ngahudang-hudang nu keur ngeunah. Aya maaf geus hudang. Aduh jin ge ngararaji ulah dijagaan teu ngaji bareng jeung urang ngaji. Emang bebeja kaki teu urusan aing. Non sia nanya kos kitu bebeja dek teu urusan aing. Ngan nu datang ka kula teh jin teh kumis nu pure. Nah besi di dia nu kumisan eta. Allah Nailah nyaritakeun Kangjeng berhadapan jeung kufar-kufar Quraisy. Saat kufar-kufar Quraisy teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanna nyana ka batu nu meunang ngukirnya. Masya Allah kan. Batu diukir, disembah-sembah, di bataan, di celian, di irungan, di biwiran, dibuukan tina batu dengan gaya kahayangnya nangtung bari nyekelan itu nganu diuk bae silok dan lain-lain sebagainya. Kumahanyana hayang nang manggihnyana, diukir kunyana, disembah kunyana. Otak diteudeun di mana atau otak? Ya Allah ya Rabbi, antak Kangjeng nantang kita ku Allah. Kupar coba eta pangeran anjeun bejaan tuh Muhammad, laknat kitu tuh Muhammad. Aing moal kudu ngejak dia cak Kangjeng Nabi, bejakeun ka pangeran mana sok si cai gitu, moal kudu ngejak saeutik-eutik acan bejakeun. Atuh deuk kumaha ngejakna sapira batu cak Kangjeng Nabi. Ya Allah, summa kiduni faratunziru fa inni la ubali lakum kaulan teu peduli ka aranjeun. Ku anjeun di pangeran nanaonan lantaran sanyanya anu ngalindungi kaula mah Allah Gusti Allah mutawalli umuri anu urusan seluruh perkara kaula, urusan kaula Allah teh mana? Allazi nazzalal kitab, menurunkan Al-Qur'anul Karim, wa huwa yatawallas shalihin, dari Allah anu ngurusan ngatur ngelindungi ka jelema nu saleh kabeh. Ya bogoh atuh Kangjeng, ieu nu saroleh teh kan dilindungi ku Gusti Allah. Sehingga kabeh darareudeuhnya nang saha? Nang Allah. Eta teh bentuk perlindungan Gusti Allah. Bisi kurang mantep nyana ibadahna ka aing ngiriman melalui si A, si B, si C, si C. Hayo sia, nyana hayangeun jeruk, kiriman jeruk. Nyana hayangeun apel, kiriman apel. Nyana hayangeun anggur, kiriman anggur. Eta teh bentuk pengurusan Allah. Nyana teu bogaan beas, nu panen kirim. Eta bentuk pengurusan Allah.
lain diurus saja diturunkan jin di luhur atau malaikat di tangusapannya lain eta pengurusan Allah ya tawalla sholihin bangunan nyana kurang tentrem lamun teu bogaan motor ulah kena ngredit bere motor nyana teh bangunan ieu butuheun mobil bere mobil tetap bentuk pengurusan Allah keur carita urusan materi bari jana makan geus pisaeun ka Allah boga motor gejal moal dipake ngabonceng jahe boga mobil gejal moal dipake mawaan mucikari jadi mucikari moal nya mah paling ngaji paling ngagungkeun kangjeng maulidan paling silaturahim dan lain-lain sebagainya nyaun Gusti Allah nu bener jeung nu teu bener ngagunakeunna hanya Allah nu maha uning cak Allah abet teteg ye abet teteg bere geus kadaharan inuman pake kendaraan imah kamajikan jeung sajabana tetegkan ka Allah beuh mantep geus nu di pikiran cek jana pikiran beas ambalayah beas jeruk ambalayah jeruk ini miti anu haseum nu amis tetek anu buruk aya tahu teh sia mentak teteg ka Allah na tak solihin mah kitu ai urang mah mun dibere loba teh lain teteg urang ieu mobil lamun poe minggu diantepkeun bae hok ye ka puncak mulai puncak tek ragag gitu di puncak tuh kan beda makin ditambah dunia teh makin goyang hati teh solihin mah makin ditambah ku Gusti Allah makin mantep ka Gusti Allah nu di pikiran beda jeung urang mah keur kakarak boga motor mah lengka urang paling Tangerang Cikupa Balaraja Jati lengka teh sakitu kakarak motor barang boga mobil Masya Allah Cianjur Sukabumi Bandung Karawang malam mah di Karawang masa bulan orang boga mobil kalau situ kan dia beda kan urang mah tuh zat eta kakaraknya boga kijang begitu naik boga Fortuner ya Allah Bali ngendong di Kute naik oh usaha teh datang ke boga pabrik segala rupa ya Allah daharna ge geus teu betaheun di restoran urang Singapura ya Allah urang aku sekarang itu hirup teh kurang puas keliling dunia Inggris Prancis Masya Allah dahar isuk-isuk di Inggris ngising sore di Prancis masuk kesana itu urang aku sekarang itu aduh jelema gede makan tarolo jelema gede mah dahar di Indonesia beres dahar teh isuk-isuk beli tiket kemana sih ke Singapura non aing ngising ayo lah aing ngising di Singapura tolol jelema gede mah goblok nah iyalah jelema-jelema anu makin dibere dunia disungkur makin teu bener tapi solihin nu makin naik jelema be tinggal harasut wah banyak pos kitu sugih jadi solihin heran aing mah emang solihin kumaha susah si adu susah aja tadi dia jadi solihin hasud mah hese hasud ya emang di zaman Syekh Hidayatullah teu loba nu hasud ke Syekh teu loba di zaman Syekh Maulana Hasadun teu loba kitu nu hasud lamun urang ka zamanan di zaman Gus Dur bae nu hasud ka Gus Dur ambalaya atuh terus bae sepanjang masa nu hasud mah Haji solihin mah dihasudan teh makin senyum nya nama makin ngeunaheun sebab naon aya nu hasud ngomongkeun naik nya trek angkat diomongkeun deui nu hasud naik deui jadi lain ku ibadahnya namanya HS bae jelema mah tapi pangkat naik deui kan bloon eta kan anu hasudna nu bloon anu hasudna mah makin handap ieu kiaina tahajud tilok maca Quran tilok tapi naik dihasudan teger naik jauh-jauh ragak we luhur kan ya Allah rahasia Allah
sebab Allah tiada meningkatkan derajat manusia teh babarieun Allah mah aya anu ku puasa bae aya anu kanggo ngaji Quran bae aya anu mentang mata ti peuting aya anu tahan lapar susah aya anu ku sugih aya anu ku jabatan jari ku jadi raja hak peto Allah tah mah tuh kumaha Allah bae urang ulah asud kan kumaha ge sing hade menghadapi manusia nu dibere pangkat ku Allah sing hade sebab Allah nyeul wali dinu susah nyeul wali dinu sedang nyeul wali dinu sugih Allah ngan sakal ngan moal aya nu diangkat jadi wali bodoh sakitu doang moal aya nu bodoh jadi wali moal bodoh-bodoh jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh beres wari presiden urang setengah main kos kieu setengah main ngaranna setengah main jelas politik itu jelas ekonomi gitu kene dipasrahkan ke batur perekonomian anak urang teu mandiri haju jelemana sosokna atuh sakitu ayana mun ditaikeun ka kuda atuh kuda ge ieu ayaan eueuh kuda maksudna teh kos kadar itu kan itu kan setengah main presiden urang eta kos gitu mendak moal eureun terus sebab naon urang mah sakadar nyawa cangkang doang demo Ahok presiden kurang mantap demo Ahok urang mah cangkang doang di jerona nu keur dipermasalahkeun leuwih gede tibatan Indonesia namun ente hayang nyaho nu keur dipermasalahkeun leuwih gede tibatan Indonesia sebab naon lain pikiranin jelema anu sok ngadahar dage lain pikiran anu sok dagang karung moal kaotakan moal urang mangan sakadar ya Indonesia ya urang bangun sesuai hejeng rencana urang ya buka duit bangun kan buka duit hutang tapi gitu sekedar segitu selama bisa nggak bangun oke. Nyaho dampak-dampak kaharep jeung aya muatan-muatan di luar rencana-rencana bangsa Indonesia urang teh nyaho hanya orang-orang tertentu anu nyaho ngabogaan rencana di luar ngabogaan kitu muatan di luar kapasitas bangsa Indonesia urang teh nyaho kudu kumaha hanya manehanana teras atas tu nyaho masyarakat teu perlu dibere nyaho lantaran sanajan dibere nyaho ge dijejal-jejal ge ibarat budak SD dibere pelajaran universitas paling ge molong gituan doang teh nyaho gila nu jadi masalah moal eureum sebab naon untuk persatuan bangsa Indonesia kesatuan bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan bakal kumaha nyana nu paham urang mangan sakadar dibobodo kunaon atuh lamun dek teh dibobodo ku manehana TV ku nyana teh urang tayanganana hanya sabaraha persen lamun lain dek dibobodo naon otak pikir ku sia lamun nyana transparan ti awal berarti beneran dek bangun tanpa aya embel-embel tetapi kunaon kok hanya tayangan-tayangan seluruh TV ieu saha leuwih nyawa sia daripada aing geus sia nu sok nonton TV mah aing ge kabar cak sia berarti kan aya muatan nu teu beres baca kurang langkah-langkah sembrono nyana kerjasama dengan presiden di atas presiden aya saha mau dikemanakan ketuhanan yang Maha Esa ke depan 10 tahun yang akan datang batur mah geus memikirkan bangsa urang mah kuari masih kene mikiran kos kieu kene bae dahar isuk sore henteu dahar sore isuk henteu aya ge nu dahar deui lain deui tah mah tapi batur memikir ieu lamun kos kieu 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang kita punya anak kita punya cucu bagaimana ke depan maka berani kuari taruhannya nyawa lain sembarangan negara ieu kok berani amat si taruhannya nyawa
malamat si sebuah demokrasi, malamat si sebuah demo datang dari tembaknya siap meureun muatanana luar biasa. Urang kurang pati membaca ke arah eta sehingga kuari di NU sorangan Ki Hasyim Muzadi geus luar biasa nyaritakeun tentang permasalahan Indonesia. Ahok Jarot harus bolong. Mantan NU maka BG geus menyatakan 100%. Mantan Muhammadiyah sarua 100%. Ahok penjarakan. Nyanakeun nyaho urang mah nonton doang. Nyanakeun nu main. Adapun NU jeung Muhammadiyah nanti ya karena dibeli kan. Mah urusan nyana tah. Tinggal orang pandai-pandai membaca. Kok di NU na melempem bae. Kok Muhammadiyah melempem tapi mantan-mantan nama luar biasa. Amin Rais CS. Luar biasa. Ki Hasyim Muzadi dan rekan-rekan. Komo lembaga terbesar Indonesia MUI. Kok luar biasa iya aya naon di jerona. Oh kan. Urang mangan sakadar ki muatanana anu melebihi kapasitas. Bahaya Indonesia kahari. Mun dibejakeun kuari segala rupana asana kuari keneh urang muka baju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deres kolot mah ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta mah geus. Iya, kudu dibejakeun. Teu kudu dibejakeun. Urang mah ngadoakeun hiji nu keur berjuang mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu daya teu upaya kan urang mah lantaran teu nyaho. Nomor kaduana mudah-mudahan anu henteu direstui ku Gusti Allah cepat diselesaikan. Sakitu bae urang teu daya teu upaya. Tapi cak urang Bandung teh mah atuh sanajan sireum ge aing. Tuh sia geus bigelan aing. Heran aing mah. Aing katincak batu ngege mun teu pae. Teu meunang ditendenan mun teu pae eta mah ngaranna pribahasa. Leutik ge aya nyeri-nyeri teh mah ngarawah. Nah, urang kukula ti awal geus digiring-giring informasi tek informasi politik tek. Kuharikeun meujana dahsyat-dahsyat. Nah, dibejakeun segala rupa can wayah. Lantaran keur diolah di luhur teh. Keur diolah. Demo tanggal 25 mundur, tanggal 2 mungkin bisa mundur deh tergantung pengolahanana sesuai jeung aturan Pancasila atau henteu. Teu jauh-jauh di Indonesia mah. Teu jauh-jauh HTI nu sakitu hayang ngadirikeun khalifah, satu bukan urusan khalifah. Satu penistaan. Front pembela Islam nu sakitu dianggap garis keras, lain masalah garis keras. Satu penistaan. Khuruj anu biasanya Allah Akbar. Saudara-saudara, lain eta. Satu penistaan. Kenapa NU melempem? Nah iya ya naon di jerona, tapi mantan-mantan nama jeung personilna insyaallah sanu teu hudang sih jiwa manusia. Quran kurang dibaca ketika Quran diinjak-injak masa sih Quran kurang dijelaskan diterjemahkan menjadi ijma ulama ketika Quran dicaci maki sanu teu hudang sih goblok amat sih ya Quran aing geus disebutna ge lain Quran Allah Quran aing emang saya meuli aing sabaraha duit ngahutang bahasa lagi di Quran aing eta teh geus luhur jasa berarti. Nah di jero dagara keur pohara jasa eueuh deui jang urang nu dhaif hanya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sebab meunang ngebangun leluhur urang melalui zahir jeung batin. Ketika aya nu teu akur awas kontrol tetap aya. Gitulah insyaallah tapi tetap bakal ketemu titik temuna insyaallah. Kajian kumaha. Nah
aman, berarti orang hati-hati ke depan. Sebab rencana di Kabupaten Tangerang aya seorang wanita anu siap calon kafir calon bupati. Ulah geus bere masukan ulah. Tangerang sebagus mayoritas Cina. Nah, hati-hati mantep ke. Mula kudu dibere duit bae. Ku hari Banten sarua bae. Ulah nungguan dibere duit teh sanu bisa ngabangun. Tinggalkan coba perwatakan urang nu kamari ieu. Sebab nu kamari ieu perwatakan urang anu selalu dibere duit, anu selalu nungguan ternyata kieu-kieu bae. Wayana lah coba dewasa setik. Keur mah haram dibere duit kos kitu. Ngaji ongko, narimaan ongko. Terus tolol di sia, goblok di sia. Masih ulah nurutan setan geus kagok tamat antep ke nya nangke di akhirat urang surakan gitu si eta sasi rahasia main kabehan bae. Iyalah huwa yatawalla sholihin. Allah anu ngatur seluruh urusan nu soleh. Nu soleh mah dijagaan ku Allah bihifzi. Ketika dahareun aya nu haram, ulah cek Allah. Lain aya sora, tapi Allah mere ka jero hatena. Halal apa haram? Can jelas embungeun nu soleh dijagaan ku Allah. Ku malaikat dikitu-kitu ulah ya Allah ya Rabb ketika aya awewe nu lain hakna nu soleh mah langsung ditegur ku ulah dideuleu ulah henteu bisa dijagaan ku Gusti Allah la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu 'ainahu wa lisanahu wa yadahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu 'abdi teureun hamba kaula yataqarrabu ilayya bertaqarrub ka kaula bin nawafil melalui nawafil geus teu nganggap anu wajib eta mah geus nu bodoh ge biasa hatta uhibba sehingga kaula cinta ka eta hamba wa idza kuntu ahbabtu di mana kaula geus jadi kakasihna cinta kaula ka hamba kaula kuntu ainahu aing nu jadi matana dina harti matana ku aing dijaga teu jelalatan ainahu walisanahu lisana gitu kene leungeuna sukuna Allah ngajaga matak leuleumpangan ka mana bage leuleumpangan ka mana bage teu khawatir dijagaan ku Allah tina maasi ngeunaheun kunaon eta sebab dirina geus ngageser perasaanana hirup di dunia tapi hate geus aya di akhirat geus kadeuleu cukang neraka geus kadeuleu timbangan rempan amat urang makan hirup di dunia bae mata urang mata nu ieu bae atuh katipu urang ku mata nu ieu mah nu mata loba nu katipu ge ku mata nu ieu mah kawinah ku aing harapan urang ieu teh bisa ngadukung kana agama ternyata horenganan bajingan awewe mata ieu tapi ku mata ieu mah lain tuh masya Allah huwa yatawalla sholih atau komo ka nabi komo ka rasul cacak para sholihin dijaga ku Gusti Allah ieu lega giring-giringkeun ngaji ka dia emang nang urang lain urang udak trek mandi set ayo cek malaikat teh malaikat ditakol ngaji sia guguraan bae urang ditanya sia kunaon ngaji aing mah nang malaikat tanya deh sia ngaji aing kunaon emang majikan manyun bae aing mah ngahindar sia ngaji emang urang gitu waduh kolektor datang serat ya Allah ya Karim Allah ketika urang teu hayang ngaji ka seseorang mang Allah sarua bae ke rahasiana ke di jerona aya
Kiai bisa ngaji hebat biasa tapi orang diberi embung kanyana aya naonan sih aya rahasia di jerona bakal nyilakakeun meureun ku Gusti Allah diulah sebabnya aya didinya tinggal marah bae mah goblok sia aing ku sebab ka Golkar bae teh daek ngaraji ka aing kunaon atuh teu kudu mamarahan introspeksi diri tuh والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين patung berhala tadauna anu kuaranjeun diibadah dipuja-puja diundang-undang disebut-sebut min duni salian Allah la yastati'una nasrakum teu mampuheun nulungan aranya wala yansuruna anfusahum baraka anjeun jang dirina ge teu bisa nulungan andai kata aya patung dianggap pangeran kujana di satu bangunan kemudian bangunan tersebut raguling runtuh apanya bisa nahanan teu bisa atawa aya gempa sugan cakna woi gempa stop nyana eta katimpahan ku kenteng geus cicing bae kenteng raragagan nyana mah kieu bae balok raga gentruk cicing bae beres aya manuk ka cicing dia ngising cicing bae asa pangeran disingan manuk Tuhan layan suruh pusah cak kaget Nabi aing teu peduli ku sia dipuja-puja ku sia di pangeran-pangeran ku sia teh di maha-maha deui tah bisa nulungan sia teu bisa layas tatiuna boro-boro nulungan sia nulungan nyana sorangan ge katiba genteng katiba kayu katiba balok kai sigan manuk teu bisa nanaon masa mah disembah sih kaifa ubali bihim cak Kangjeng Nabi teu kumaha aku diperdulina ka pangeran bodas kon kitu nanaonan andai kata wa intadumuhum mun kumaneh diondang pangeran ilal huda kita mere petunjuk boro-boro mere petunjuk pangeran coba ye kami tuduh ke ulah soal ngaji ulah soal hukum ulah soal nu koskara itu imah soal kejahatan we pangeran pakong nu kaluar nah pakong we heula pakong apakah nyana bisa la yasmau teu bisa ngadengi kana boro-boro mere ke pakong lamun nyana bisa mere nomor pakong anu bakal keluar nomor sekian ujianana urang Cikupa padarinya kabeh hayang nyaho nomor pakong nu keluar berduyun-duyun ujianan teu bisa nyana boro-boro mere pituduh jang pakong boro-boro mere penerangan wahweh boro-boro mere penerangan dogel atau togel tuh sia nu ngabenerkeun berarti sia nu nyaho murid aing paling terjasa heran bara roblong teu sangka kopeah bae mancrit nyaho ka togel segala ya Allah ya Rabb layas mau tuh bisa ngadengenya nama minta petunjuk supaya iya takong naon anu keluar atau togel naon anu keluar atau anu keluar atau main judi kelas internasional nu aya di Malaysia naon ngaranna kasino anu urang kuari dibayah ka ditu dek dijieun lapangan kasino
rencana Tomina beserta 4 cukong di tukang termasuk si eta nyebrang Merak Bakahuni di situ bakal dicieun lapangan arena sirkuit tempat perjudian internasional. Nek dikumahakeun Indonesia nek dikumahakeun mimiti itu tuh kulon heula geus disekep di dieu teh ieu jang kasino ieu jang anu ieu jang anu masyaallah karib terus nyebrang ka Lampung pugu aya Selat Sunda ge eta teh titi mangsa tsunami baheula dijieun deui kurang atawa tsunami kadua ujianna eta Selat Sunda teh hasil tsunami eta teh ya baheula mangga hiji urang teh jeung Lampung ka dieu Sumatera aya Selat Sunda teh tsunami Gunung Krakatau ambruk ka handap ditelan tsunami sampai aya ya Allah Rabbuna ieu patung-patung dibisiki kurang urang meta petunjuk naon anu kaluar komo lamun urang merep menta penerangan tentang hukum-hukum atuh turun-turun neraka jajana la yasmau teu bisa ngadenge-denge aja wa tarahum yanzuru ilaik Muhammad ulah kaget anjeun deuleu ka patung-patung yanzuruna ilaik dareuleukeun ka anjeun mane asup ka dinya deuleu patung ngotot bangun deuleukeun patung teh yo yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun padahal teu bisa deuleu atuh patung leuk deuleu kumaha atuh aya ge baheula bisa ngomong teh atuh makan kaasupan juri lata bisa kiceup lantaran setan asup ka dieu atuh teu kudu kaya uzak ka lata waktu harita ya diurang bae diurang ye di kitu cadas pangeran kaditu Sumedang dirinya kan aya patung gak dirinya Sumedang eta teh Pangeran Kolonel mun urang nyaritakeun sejarah Sumedang Pangeran Kolonel nah nu mantak kadinya sering kabanjiran tak kuari mah gitu mun urang nek lewat ke Sumedang caina naon gara-garana siapa nyahona ngan katahu doang tahu bulat si jauh ngan gua segitu doang aduh ampun budak cadas pangeran ngaranna tah cai teh lantaran di ditu aya Pangeran Kolonel panjang mun kumpul di geuring geus dongeng kula tentang Pangeran Kolonel eta kan aya patungna kan kamari ieu waktu dek runtuh Pak Harto model eta kan patung bisa kieu naonan sabaya kieu patung atuh jelema dararatang ka dinya masa patung bisa kieu mancer biasa gitu mancer eueuh besinan eueuh naonan teh setan teh sok aya bae setan teh ku sakitu itu komo itu uza lata ketika ente kasurupan batu sapira batu Masya Allah wa tarahum anjeun ningali Muhammad ka patung-patung dayang deuleur leulekeun ilaika ka anjeun wa hum la yusrun teu deuleu sama sakali teu deuleu deuk bisa deuleu ku teh batu Masya Allah Jasa tuku alima kupar gures teh kanyawan bolona bodoh teh ngaleuhan turang lantaran atuh batu menang ukir dipuja-puja di pangeran-pangeran atuh berarti kan kanyawan bodona tinggal Kangjeng Nabi kumaha carana menghadapi jelema-jelema bodoh tuh teu meunang sambarangan
berhadapan jeung nu bodoh teh Muhammad sing hade. Sebab aya nu bodoh mah sensitif karena ge bodoh. Kos awewe teh barodo. Nu mantak urang lamun hayang ka awewe teh kudu neuleuh uratna. Aku tukang ngambak-ngambakan kayu Ambon, digular digilir orang kenal urat. Belah mana ya ngampak, belah mana ya ngampak. Ai santri mah pan datang ke buah hewel gitu. Gocrek, kampak geus dak 20. Belah teu. Teu nyaho ka urat. Lu nyaho ka urat set. Oh, ieu ka dieu urat ieu. Ngeunah plak sakali, plak dua kali, tiga kali. Plak nyaho urat. Dakwah ge lamun teu nyaho urat cilaka asal amplop bae itu beres di dakwah kos kieu teu beres di dakwah teu nyaho urat contoh nu teu nyaho urat pugu di lembur kan aya di lembur mah kudu ngomong lembur ieu mah saudara-saudara sekalian. Jadi mereka yang ada di sana itu sangat sensitif. Orang yang kurang mengetahui tentang keadaan masalah manusia yang cak ini aing puyang ya puyang aing ngadengenya segala mereka beliau tak eta jana teu kos kitu jatuhnya urat ai jeung ini waleng nene ya ieu mah orang ngomong nyanyinya oh jangan ada kotok sabaraha sukuna nih 2 pinter nih me tilu pan be tilu nih be kula tapi pinclang oh ya ha kan ini bener nih bener eta ngaranna urat bisa tilu berarti aya naon di jerona ieu be nyana hore jauh urat bisa anda kos gitu ceramah bagus eta nah bana saudara-saudara dan naonan emang maksudnya keren lain hasilna ta eta nu kos kitu masyaallah boleh sok eta teh nini cerita kiai ceramah nini cerita iya pasti asup omongan aing. Beres wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini kadeleuna cerik bae nini ieu salila Abah Haji ceramah emang naon anu tersentuh kiai cenah tersentuh naon janggota percis geus jawab kula mulai sial gorenganan inget sampai Jawa lagi bodoh gorenganan aduh takur ini sugan teh karasa omongan gorenganan kudu bisa menghadapi jelema-jelema bodoh lantaran anjeun diutus Muhammad lain deuk nanaon rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin supaya jadi rahmat seluruh alam lauk supaya karahmatan ku anjeun manuk supaya karahmatan ku anjeun hewan-hewan leuweung supaya karahmatan ku anjeun terutama manusia-manusia jin supaya karahmatan ku anjeun lain titah bercokol lain titah ribut lain titah perang tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nu mandak kumaha cara menghadapi bangsawan kumaha cara menghadapi hartawan kumaha cara menghadapi ningrat kumaha cara menghadapi cacah kumaha cara menghadapi menak
kumaha cara menghadapi budayawan, kumaha cara menghadapi petani, kumaha cara menghadapi niagawan, berniaga dan lain sebagainya, supaya anjeun terasa aya di hati umat sebab anjeun jadi rahmat. Kudu kumaha tuh Gusti abdi teh supaya jadi rahmat, supaya aya di hati umat di seluruh lapisan masyarakat. Ulah wakacek Gusti Allah anjeun teh ngamarahan kafir, sebab kafir teh kadang-kadang nyanana teu iman ka anjeun boa, mun dibageuran mah anakna jadi iman. Masyaallah. Bapak jeung anak can iman malah ngamusuhan boa, incu nama iman. Ya Allah, rahmatan lil alamin. Tinggal kumaha metakeun dakwahna anjeun ka umat. Sok berage tuduhkeun abdi atuh Gusti kumaha carana. Khilaf wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Iya nanya kehebatan Allah, ngaku Allah pangeran, ngaku Kangjeng Nabi teh Rasul panghebatna. Cuman eueuh cinta, tah ketika urang teu boga cinta ka ahli Allah, introspeksi aya naon di diri urang. Mahal cinta teh mahal. Urang mencintai seorang waliullah eta geus luar biasa. Mencintai seorang kiai anu ahli Allah geus eta pohara luar biasa. Geus aya dina lingkungan wilayatullah. Ketika aya jelema deket jeung kiai tapi teu cinta, atuh sakadar deket zahir. Malah di tukang menang ngajebian hijab. Hanya jelema-jelema nu kos karar itu geus basa bodoh. Naon bedana jeung kafir? Ya kafir ge wau jeung kiai ngan teu cinta. Cintana lain cinta urusan gaibna, cinta ka jelemana. Hayang di aku, hayang di naon kitu dibantu dan lain-lain sebagian urusanna syariat zahir. Tapi jerona teh cinta, mun cinta ge nya iman. Nah, eta lah mahalna cinta. Mentak di dia aya qulubal muhdi. Nah, Allah netepkeun ku kalimatun thayyibah anu dibagi-bagi ngaranna tadi teh eta geus diheula tadi. Nah ieu ka hate para muhibbin mimiti ngucapkeun la ilaha illallah. Dibagi di ilmu tauhid la ilaha illallah, zikir napi isbat. La ilaha pangeran, illallah diisbat angin Allah. Sakitu di ilmu tauhid. Tapi ketika orang ngaji ilmu thariqah makna la ilaha pangeran nu kadeuleu ku mata, la ilaha pangeran nu kadenge ku ceuli, pangeran nu kaambe ku iru, pangeran nu kaletak ku letah, pangeran nu kacekel ku leung. Ja pangeran teh horeng sama sakali. Gusti teh cenah aya ca Quran, Gusti teh cenah aya ca Kangjeng Rasul, tapi da teu kadeuleu ku mata, teu kadelek ku ceuli, teu kadenge ku ceuli, teu kaambe. Gusti teh baca cak Allah terus illallah angin Allah aya Allah. Tah kuari bati eueuh Allah, la ilaha eueuh Allah, illallah aya Allah, tagedrung eueuh Allah jeung aya Allah. La ilaha eueuh Allah, illallah aya Allah. Gusti kumaha ieu teh? Ngaguru atuh dia. Ngaguru sia, lamun teu ngaguru mah sia hese. Paling ge ngaji tauhid napi isbat sakitu da bae tah. Ceramahkeun ku sia acara Ki Haji Pudoli. Atuh beres ceramah neangan amplop. Eta mah kos kitu tah mah. Napi isbat. Sebab naon? Pan ieu mah eueuh Allah teh nu kadeuleu, hakikatna mah aya. Eueuh Allah teh nu kadenge, hakikatna mah aya. Gusti Abdul Admi bere atuh hakikat, pan illallah aya. Atuh coba atuh Gusti keuna aya. Sok ngaguru. Diberelah cara ku guru kieu zikirna tuh sila nu rapi leungeun di mana?
sok tarik napasna hiji-hiji hurupan tadi geus dibejaan aya asma Allah engke eta lan nunungtun ka alam yakin tina la ilaha illallah teh sok wari makan eueuh pangeran nu kadeuleu nu kadengen nu karasa nu karagap eueuh di ilallah aya mah berarti kudu karasa sok atuh gerak kena karasa bejaan atuh ku guru mursyid sok gerak mulai la ilaha illallah la ilaha illallah sapoe sabulan satahun engke ku guru dibeja lain kitu atuh zikirna sia mah la ilaha illallah teh la duit atuh piceun duitna piceun ieu mah la ilaha illallah hayang bisa pencak jang naon pencak cara urang Cisoka ulah beten ke lihat naon butan beten ngising di dinya sia la ilaha ieu hayang mobil ulah ya sok gerak karasa gerak picenan pan aya Allah la ilaha illallah aya Allah iraha ieu ayana Allah teh panasaran ahli thariqah mah geus liwat ngaji tauhid mah nabi isbat mah tah pagawean orok mah bau didalilan make mantek didalilan make syamsiah ditakrir segala rupa kok baca sanusina baca umul barohina kaharti tapi pentingnya tahajud henteu usabab naon lantaran can karasa la ilaha illallah aya Allah supaya aya Allah na karasa ieu teh kumaha la ilaha illallah teh pan tadi kabogaan makna likulli harfin isman wa coba baca sesuai jeung aturanana dibacalah sesuai aturanana direnung riyadhah ngaranna tafakur jeung riyadhah mujahadah cak Allah sia mah tuturkeun guru sia bae ke aing nu mere tah urusan aing teh mah nu merena mah sia mah hayu bae heulana setahun 2 tahun 3 tahun kumaha aing bae hayu bae si aing leuleuh ka istiqomahan sia ketika geus istiqomah lem Allah tiba-tiba meretek secara teu ngahaja tiba-tiba aya karasa aya Allah di kolbu teh hese nyaritakeunana ketika geus aya Allah nu karasa henteu dipaksa henteu dihayal aya sorana ih nyana kaget engke bakal ieu aya Allah teh karasa rasa eta bahkan teu bisa dicaritakeun sebab perasaan kos urang cinta ka hiji awewe atuh sanajan ngebaklak bae nyaritakeun paling ge dijepian bees cinta bohong sia tapi urang karasa mulai dijaga aya rasa engke ketika dibere aya Allah di jero kolbu nu lain hayal lain dipaksa Allah mere bayangkeun ku urang lamun urang makhluk di jero hate aya khaliq bakal nikmat maca Quran sebab eta kalamullah di jero kolbu aya Allah nyita salat bakal ngeunaheun salat geus teu carita sabaraha rakaat tapi carita ngeunah mungkin duanya nama geus kuari mah nu kamari ieu spesifikna teh luar biasa ulah tinggalkeun 2 obat genep kuari mah geus lain ukuran eta ukuran ngeunah. Nah lamun urang kita salat teh ya kita salat kita inget ka Allah kuari jelema nu sarolat teh inget ka Allah nya mah ngedem tapi inget ka Allah mending mana